Waduh, pengumuman Nabi Nuh, wahai rakyat-rakyat kaulah, baik manusia maupun sato, anjing berit cara. Iya, apa berita? Foto kucing wayahna, anjingnya itu ulah jima. Sabab naon? Engke bisi ieu reuneuh, terus anakan habadat ieu muat. Kamu gajah, udah. Numpang heula demo anjing. Numpang demo teu cocok eta kana undang-undang Nabi Nuh. Maka ngaguguk we setan. Cek anjing, teu cocok, teu satuju, teu kucing eta dua. Welcome back to SLK Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil Qur'anil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man talaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzul quwwatil matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, in aradtum 'aishas su'ada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasyri wal harra yaumal harri fa'adimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasy syayatin. Wa qala fi haditsin ukhra, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yata'allamuna wa yatadarasuna kitaballah illa nuzzilat alaihimus sakinah. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat miwasalam mugia dilimpahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadayana nu halalatir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaati Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama wal asatidil kiram, para kiai, para sepuh, para pimpinan pesantren anu sekaligus kudisim kuring dipika hormat tur dimuliakeun tur ditedah doana. Wabil khusus guru urang sadaya, sepuh urang sadaya, abah selaku pimpinan pesantren Nurul Huda, berikut putra putrina, mantu cucuk-cucukna, nuku pribados dipika hormat. Oke, khusus deui guru urang selaku pimpinan pesantren Nurul Huffaz beserta keluargina. Oke
oge wabil khusus guru urang anu dicaringin khususna ibu, oge guru urang anu ditenjo sareng sadayana para kiai bil khusus mubalik tadi Kiai Sam'ani anu katelahna Kiserut apa Kiperut ya, Kiserutnya kampungna Kampung Serut, kamari tak pula diondang ka lembur manehna Kampung Serut. Emang si jalan lempeng doang serut ke lempeng gitu. Anu tadi nembe masihan bujangan oleh Polri anu tiji soka. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang hadir dalam acara tasyakur khatmil Quran. Sareng salametan ieu majlis. Urang doakeun mudah-mudahan ieu majlis terutama pisan pesantren Nurul Hufad ku Gusti Allah Subhanahu wa taala muga-muga ieu pesantren sing langgeng ila yaumil kiamah. Santri nu araya sing baretah bahkan sing bertambah, guru-guruna sing langkung istiqomah. Oge anu bade nganturkeun ieu pesantren alhamdulillah putri ibu bapak anu parantos hatam bil ghaib tahfidz Quran 30 juz, muga-muga ku Allah sing dimanfaatkeun ilmuna amin ya rabbal. Anu masih di dieu mudah-mudahan ku Allah sing dipasihan lancar dina tahfidz Quran amin ya rabbal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Quran teh kalamullah. Muncek santri rada belah dituna aya kalam dal, aya kalam madlul. Ulah diperpanjang teuing. Penting soal usum kieu mah urang lah. Ulah lewat teuing di jam 12, cukup setengah 12 supaya beres. Allah nurunkeun Al-Qur'an. Di mana ku Allah Quran diturunkeun anak di Lauhil Mahfuz. Kamana ka Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah langit dunia. Ai Lauhil Mahfuz di mana? Atuh di ditu di Lauhil Mahfuz. Alam gaib dan ulunya. Sekaligus ku Allah diturunkeun anu nyandakna malaikat kiromil baroroh. Lain malaikat kiromal katibin, malaikat kiromil baroroh. Jumlahna Al-Quran sekaligus ku malaikat kiromil baroroh dicandaki orang Gusti Allah di Lauhil Mahfuz ka langit dunia jumlahna 30 juz 6.666 ayat 114 surat. Hurufna ikhtilaf ulama sakumana tafsir Sawi dicaritakeun, dina tafsir Khazin dicaritakeun, dina tafsir Nawawi dicaritakeun. Mun teu salah aya 1.025.000 huruf. Cek sakao leuwih ngan lamun teu percaya jajal balik di dia itu. Hayang nyona gempor teteh. Daripada nelelan IG teh para rugo. Benar. Atuh mending itu mah huruf Quran. Barokah, aya berkana sabab di alam dunia aya 4 benda ditingali hukumna ibadah. Hiji an-nadru ilal Quran. Nempok kana lafaz Al-Quran hukumna ibadah. Cek ibu-ibu kumah cenah haji dia teh mah geus kolot teu bisa maca Quran polototan meta Quran. Ibadah bolak-balik we ibu sapoe 20 lembar. Terus cek anak emak mau dirajin ya emak walimah. Barang meneikeun ceramah kiai, barang rajin ka pangajian sok ngadarus Quran. Ulah ngomong sia. Panma batur mamun ngadarus Quran teh cenah sok adenge Fatma teh adenge aing mana hate. Paling terpabuka maca Quran. Tah, para hadirin wal hadirat hiji tah ningalikeun Quran. 2 aya benda ditingali hukumna ibadah. Ningali Baitullah.
nu aya di Mekah. Moga-moga urang kana sikeun kali itu, amin. Tilu, ibadah hukumna ningali beungeut pindung bapa. Lain dibolototan. Pakeun batu. Naon sia teh kayak aing. Ditengkleng, dideuleu, ditetep di kajauhan. Masya Allah Gusti. Eta orang ibu abdi, abah abdi, ya Allah, ditelep-telep orang jendol. Mula sabah, mula jendol orang ngalah ka indung bapak. Mata kemang santri, perbaiki keturunan. Lamun mamang kulit hideung, teangan pamajikan anu putih, anakna belang. Ieu mah kumaha kulit hideung, pamajikan tutung, anakna ge dodol. Tapi insya Allah man, pemajikan santri mah rata-rata pemajikan ustad mah garelis. Wih, itu level sih pemajikan ustad jorek, itu level. Pemajikan kisah mani, 100 watt. Pemajikan Kibatul Salam, ruhai. Pemajikan gula atau seru apa ya? Apa cina tetangga kami ustad pemajikan jorek, nasib, tak mau ngomong. Entah moga-moga santri, moga pemajikan anu salolehah, amin. Moga lagir, amin. Nuna rurut, amin. Hayang boga pemajikan nuna rurut, teangan nu buta nurut cetak mengusruk kelas kasusukan. Kapan cenah yang nurut tadi? Nah, iyalah Al-Quran atuh. Nu kaopat aya benda ditingali hukumna ibadah, ningali pamenteun alias beungeutna para ahli ulama ahli ibadah. Ayo matak manggung ayakin. Masya Allah. Taya numawi Al-Quran teh para hadirin pedoman umat Islam. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu an, imam urang, Imam Syafi'i teh incu Kangjeng Rasul atuh. Para hadirin, kumaha Imam Syafi'i? Lamun jalma geus bisa maca Quran, lancar maca Qur'ana, komo menguasai ilmu tajwidna, menguasai ilmu tafsirna. Lamun jelema geus katalar Qur'an cek Imam Syafi'i, sahhalallahu kullal ulum. Allah bakal mere gampang karena seluruh ilmu, sebab Qur'an mah pusat atuh. Ilmu usuluddin asal nanti Qur'an, ilmu fiqih, ilmu hadis. Pantes Imam Syafi'i ngomong sahhalallahu kullal ulum, maka Allah bakal mere gampang para hadirin karena seluruh ilmu akan terbuka. Maka ganti belajar maca Quran mah ketika Imam Syafi'i dihamilkan kudu jadi ibuna 4 tahun. Imam Syafi'i mah tuh direuneuhkeun ku ibuna teh jero beuteun indungna. Begitu umuran 2 tahun ditaros ku ibuna. Ulah aneh. Dan ibu nage wali atuh. Imam Syafi'i itu orang Gaza, orang Palestina, canggih-canggih, otaknya jenius. Maka negara Palestina dibombardir ku Israel. Hadirin, diboikot ku tiap negara. Tetap Palestina masih hebat. Baik, 1.000 pasukan Palestina, yang timur 100.000. Hebat orang Palestina. Jago-jago, jenius. Imam Syafi'i atuh orang Palestina, orang Gaza. Imam Jalaluddin Asyuti ngarang kitab 700 jilid, orang Palestina, orang kampung Suyut. Hebat, Masya Allah. Dihamilkan kudu dari ibuna 4 tahun. Jadi ibuna kieu jang nyahoan tah anak teh pila laki jang kasep iraha anjeun kaluar ti beuteung emak. Emak lain tersabar ngandung aceng, tapi emak geus rindu hayang geura nempok beungeut aceng. Masya Allah. Imam Syafi'i jawab berita keneh. Cek Imam Syafi'i, moal mak, moal waka geura kaluar ti jero beuteung emak. Ari kitu cek, kunaon kitu moal waka geura kaluar? Abdi can beres nalar Quran. Imam Syafi'i mah di jero beuteung keneh. Dina manakib Imam Syafi'i dicaritakeun Rabbana Karim. Maka ketika borosot lahir ke alam dunia umuran 7 tahun geus katalar Quran, bahkan sapoe-sapoting Imam Syafi'i sering ngahatamkeun Quran karena waliullah pakai karamat itu 60 kali balikan.
Mantap mun aya jelema ngahina ka Imam Syafi'i. Satu Imam Syafi'i. Umuran 12 tahun jadi mufti internasional. Begitu sarah para hadirin. Imam Ahmad bin Hambal muridnya datang ke Imam Syafi'i. Bobo Imam Syafi'i di rondaan tah ku murid. Kitu kiai baheula mah. Emang santri kuari intipah kiai geus estana ulah eumbeut jambuna. Ini banget kebarari bener kisru tadi kalau majing nela dedeh kiai eta dedeh oh ya Allah ai kuari majing ni ulaning nela kiai nak baheula mah nela rokok kiai geus ieu rokok amah ai kuari manggil rokok kiai beak di gaul bahasana cenah barokah atuh barak sia tolol ngabiakeun rokok kiai mah ieu nu karari beungeut teh ih santri kuari eta Imam Ahmad bin Hambal ngarondaan Imam Syafi'i. Begitu gugah Imam Syafi'i hudang sare eta Imam Syafi'i langsung usap banget alhamdulillahirabbil alamin. Ngaranjuk kaget Imam Ahmad bin Hambal. Cek Imam Ahmad bin Hambal, mama punten, mama tadi gugah bobo atuh. Mohon cenah hambali aya naon kapan ucapkeun alhamdulillah tadi keur bobo mama ngabahas 27 masalah kajawab ku mama kabeh pan mama bisa kajawab gitu nah gara-garana hambali mama teh katalar Quran sahalallahu kullal ulum masya Allah mantap ibu untung nyimpen putra di dia sampai ke mobil gaib syafi'an li ashabi bakal nyapaatan Rabbana karim masya Allah ibu mah santren jeung anak bapak nyimpen putra di dia masya Allah Rabbana karim jeung beda Quran mah jeung ngaji nu sejen punten syaratna ngaji qiraat kudu talaqi artina papaharep guru jeung murid teu sah ngaji qiraat guruna di dia muridna di ditu teu sah beda jeung ngaji kitab mun ngaji kitab mah guruna di dia muridna di ditu misalkan lobaan sah-sah bae asal kadenge tapi ngaji qiraat kudu talaki naon talaki papaharep guru jeung murid teu sah jarak 30 meter sabab ngaji qiraat mah kudu kadeuleu unyemna bibir guru kudu kadeuleu nyerenggitna huntu guru ya mulai deui ini ulah belajar qiraat para hadirin di ahli qiraat Fatihah 2 minggu teu tamat-tamat eta syaratna papaharep cek guru deuk kendul tabah mopokan juga teu doakan teu naon eta we molototan guru lepas dinya mah deurekeun bibir abah nyereng kita ka mana macam-macam kata murid aya nu belet aya nu pinter aya nu calakan aya nu sedeng pada tak KBG tak ahli qiraat mah tukang makan sorogan darah tinggi kabehan. Ai itu nyentakan murid bae. Baca dong. Kurang dong. Atuh babaturan kula panangon tembok. Cek kiai ain, huruf ain teh huruf halak. Aya genep hamzah ha, ain ha, ogin kha. Kurang jero. Ain, kurang jero. Oi. Kok tawe-tawe ka bapak ingat di qiraat. Ngaji kata ngaji Quran masya Allah mantap jelema anu geus kana qiraat latah wih ngomong lagi fasihah mantap penting wajib fardu ain teh ngaji tajwid teh wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana atimun ngaos tajwid wajib hukumna maca Quran luar tajwid banget dosa hese mantap nu ahli qiraat mah wih ngomongna gerang pasti mana mah dalam santri kula di qiraat pindah anak kita terus di warung cenaka terus mah meser tomal pok kudu lawan satu yang bener gimana ambil kamari cenaka di bibir kokong cenah mangina kang cupok cenah kudu terkena gini mantap eta qiraat teh dibacana jeung Quran ayo jam kita mah untuk kudu pakai qiraat kita mah lamun kita kudu pakai qiraat atuh pun pasaran ieu hangeusna ya ada be Kiai Haji Ruwi macakeun eta kata
Yaya Haji Ahmad macakan Sakinah ke nah furubul wuku'i sittah kira-kira Sakinah. Jadi jais bae maca Quran, maca Arab, maca kitab teu make tajwid atuh meunang bae. Sebab tajwid maca Quran takhisna doang urang dina marhaba. Eta mun mengikuti tajwid marhaba atuh teu ngeunaheun. Marhaba ya panjang marna. Coba lamun gitu teh. Mar dia kan itu. Atau marni mah. Mantap cais bae maca kita pada janji ge. Aya babna ieu. Mantap orang-orang harus ngaraji. Atau dinakun kon syafi'an ya habibi. Pan eta tulisan teu make wau. Kun bil amar. Bila kun mau nak kuntilanak kan itu. Mantap maca tajwid, maca Quran. Penting maca qiraat. Jeung kudu aya tadi bisa maca Quran. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu lamun sholat ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Punten bi. Iya orang itu kabeh sih cek guru siapa siapa itu ke Jawa Timur. 48 poe. Di Jawa Timur. Palebadi gersi di Ampel. Eta orang di Jawa mah setiap masjid agung wajib tahfidz Quran. Hati-hati. Kula sholat di beureun imam. Beres sholat ditowel ulah ku DKM sampean tahfidz Quran toh aduh entah sekali kata larat naon lamun kulmu mah kata loh emang kenapa mas sekolah mak kenapa loh sampean ini berani diem di belakang imam emang kenapa di sini orang yang diam di belakang imam wajib yang tahfidz juga. Kenapa? Sebab imam takut lupa. Benar, sama beda. Patuh, intinya nyingkir. 5 poin ulah mangkali intinya di Ampel. Teu hayang-hayang kaharep-harep deh. Ulah ngintip da dekat masalah mana kaharep ulah dibuli. Ai bisi ditekor deui. Bener iya lamun urang poho imam bolak-balik maca ayat 3 kali ciri imam teh yang dibacaan poho urang makmum kudu peka makanya urang lamun teu kadalar kumaha imam salat Jumat maca sabihis maca al-ataka jeung imam sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah oh imam sanukri ayam barisan katilu balik pernah langsung cek tetangga nakri ulang saya balik dia tenang ke sholat Jumat hayangin sholat dia absen gitu ya karena dia si Husen GR ternyata dia ngomong-ngomong hari aing mesti 3 kali balikan ayah sanukri ini dia ulang kembali klik beres urusan dia makanya penting kita urang Masya Allah, al-hadirat bener, Quran makati hesek lamun ngaji kita apa orang? Sarua ngaji kita hesek ayat nu lancar macana maksudnya tepat dipaham pandian menebet amat macana aja apa maksudnya? Tanya gitu ya bukan baca ayat anu macana uga-uga pangirip jeung nasab tapi maksudnya mana paham ayat nu gitu Masya Allah, iya, latih. Mata alhamdulillah ya, bu, putra ibu, sabar lama, anu wajib ngadidik anak teh ya, ngerti urusan agama, atau indung bapana, ngan orang bodoh, kudu rumasa, diserahkan kanu bisa kanu kanu kehiru, Masya Allah, alhamdulillah ya, ibarat ya, bebek naon, nu bisa ngendok, tapi itu bisa ngargon. Bebek naon di kulama eta aya disebut bebek eta dimumunya bebek jangkung aya disebut bebek rawa aya disebut bebek koak
Nah, eta bebek kuat, eta bebek jagung, bebek rawa, bisa ngendong mah, tapi itu bisa megar kita bebek eta. Sanu megarkeun kotok. Disingleun-leun tandog bebek ku kotok. Brel be megar. Geus megar anak kotok anak bebek. Hei, anak kotok anak bebek. Anak bebek. Eta ge kitu ieu urang syariat bisa benyeun anak. Atuh syariat nu ada kendekan pan kumane atuh nya itu beta mah geus teu ngarti man cicing. Masya Allah urang teu bisa ngelmuan diserahkeun ta ka dieu kanu gaya jiru kanu gaya jaman ka ditu kitabna. Masya Allah ka putra-putra ama ka Haji Paru tadi kan disingleun leuman ta ku kiai hartina di ilmuan tadina teu bisa jadi bisa tadina sirotol lajina sirotol ladina kadang-kadang atau ada nunggu sirotol lajina anak baru pangjar tukum narong talajo tadina terboga akhlak dari ayah akhlakan. Masya Allah tadi singleun mah aya geus kitu boga ilmu Quran katalar tajwidna bisa. Masya Allah suarana ngomong ngeunahun duang tadi Kiai Badrus Salam macakeun qiraat tadi geus macam-macam ulah bibiluan tadi mama maca kaos kitu. Wa yubassiru wa yubsirul pada urang ngarti. Ulah sok watu hewati hoean watu he. Ari teu teh kana ilmuna walain dia saje. Ternyata mah aya mah aya qiraatna. Bu guru tak Ki Badrus Salam hayang guru qiraat mah qiraat sab'ah pagi hares pala hadirin diserahkeun disingleun leuman ta ku kiai di ilmuan artina anak urang teh brel be megar geus megar teh boga ilmu tadina teu bisa jadi bisa potongan kerupuk ya kerupuk keur atah mah atuh biasa leutik barang geus digoreng jadi mah jadi god gede bareto anak urang di mama bodoh teu boga pangarti dibarangkeun ka kiki ka dieu alhamdulillah sampai Quran katalar tamun geus Quran katalar coba nanya ulah anak urang ta anak kiai jawab ulah anak bebek teh anak bebek teh anak bebek di kotor anak urang tanya alhamdulillah kewajiban urang sebenarnya mah Masya Allah para hadirin ibu ulah sian jalma nu pasantrenkeun anak bakal ditembongkeun jeung dibalikeun ku Allah Ta'ala. Begitu mamang ditimbang jaga dikuat kiamat lontoy berat kalandeu pan kana neraka urusan eta cek malaikat Gusti kana nerakakeun stop cek Gusti Allah kela aya naon kitu Gusti malaikat engke teh angana bisa kena amal didangan bener aya kene ditimbang blek lontoy di neraka kasurga cek eta bapak jeung ibu Gusti ieu amal naon atuh ku gede-gede teuing pan abdi mah salat belang gentong terus maca sholawat aya petir doang gulita teu Allah masalah sabar jeung mana ulama maca Quran tebegu boro-boro ku Yasin idza zulke pabaliun bae sarroya roh sayorayo Gusti ulama maca sholawat tepati daek maca Quran makomo Masya Allah laju kula pangajian ge rok beuki terus kula bertemu ka amal nu sejet ieu gede-gede teuing cek Gusti Allah lain sia baheula pertama santri anak dikikik bener Gusti anak kula 4 tahun Masya Allah pancek Allah dia bareto beak biasa ke cenah 5 tahun dan nyatu be anak dia malah dia bener cenah Gusti laju pan siap beak duitna ke cenah harita 50 juta eta selama 4 tahun teh anak dia pembelian pulsa mega we cenah dipake anjeun be cenah rokok ulah kalapatan knalpot motor dan gitu dikobong ada ngerokok tuh kopi mangnya bisa gelas udah lapanan
sehingga sama iya rokok aja main merokok sih dia main merokok dalam tapi dia pakai masot main gitu kan coba yang saya hanya kena kiriman Samsung dengan Opponira hanya kena pan kiriman anak di kobok main ngerokok kan wih kali kita kena kesok muter mulai dengan kobok mati lampu bahkan bala sama kue ongkok waduh kalau ngerokok kayaknya pada tuh jual ke santri kan pola kita kadel cek santri wah juga lah turun apa waduh ngamuk solangan jangan pelosok itu udah bapak lengan dong coba ingat santri dibikin paling salah udah sekolet kalau tadi isi masang ini dibikinnya bukan dari malik baik kalau dikonyot kalau bulat pada dulu ya bareng maluha kayak jagotan wow orang kiai dibawa kabur rokona jadi rokok aing kok itu cukup kiai kan rokoknya kok dibawa kabur pancet Gusti Allah siapa heula eta keur nganteran teh kan itu kan Ki Haji Ruy dulu kawi panjang muncul motornya kulhu pamurang sakono muluntung mohon Gusti sampai darah tuh udah siap mohon Gusti ya cingring ayah kena turang lecet ayah kena tapi Gusti anak kami mah jadi kiai kalau akan jadi preman dari Jumpriu cek Gusti Allah aing mah ditah jadi kiai atuh nitah ke siang ilmuan anak taya ganjaran anak udah siang mamang beh pada duit ke waktu mondok anak diganti ku Allah terpercaya monar dia bakal jadi batu ratu eta di kuburan rerehe rame di kuburan teh ketika jelema soleh maut digupai ku bumi pangheulana Rabbana Karim Masya Allah Rabbana Karim cek tanya kira-kira dia mang kula ieu bakal lega moal sempit ketika nguburkan balik ketika mamang diasupkeun mamait hadeuna sempit ketika nguburkan balik udah bakal lega dititah ku Allah memeh malaikat rahmat datang, memeh malaikat mungkar nakir datang, aku datang malaikat rahmat. Mun lalakinya asepnya seungit, mun bikangnya geulisna seungit. Saatna hari anjeun, ulah teh salat anjeun baheula, Masya Allah. Hari anjeun saha meniru hai kieu nya seungit, nya luhai nya kasep nya geulis. Ulah teh ieu teh maca Quran anjeun baheula. Hari anjeun saha meniru hai aing mah ieu granit majlis. Ih ngomong mah menyumbang keramik ngomong kami menyumbang keramik masjid ngomong ada anjir sah kasep ngan peuleut aing mah semen kata ngomong kami ada anjir sah jangkung hideung tina guru aing mah beusi ulah ngomong eta kali ngomong ngomong ada tempat saya ada pae nanti Masya Allah ada anjir sah ulah teh maca salat anjir datang mungkar nakir mana buka jawab sholatna Allahu Rabbi wa ma imamuka jawab maca Quran wal Qur'anu imami wa ma nabiyuka jawab sholawatna wa Muhammadun nabiyyi wa ma qiblatuka jawab sedekah muludna jawab sedekah rajabna jawab sedekah yatimna wal ka'batu qiblati Masya Allah naumatan arus. Hai orang soleh, tidurlah kamu bagaikan tidurnya pengantin anyar. Opponira awedeui pangeunah-ngeunah pang nikmat-nikmat ada nanya mata disebutkan berbulan madu hari tuna bertaut racun berbobogohan yayang lah terus bukan lagi dia terus sama kiwong jelitang ngorak sia lah kerajar kene yayang-yayangnya pan apa katanya pan bitoha bagir ada ipar ngahormat kita tanah ngahormat kene waduh urang dahar pangkon baheulana cek adi ipar mah yang dahar jadi kotok ulah jaga kasia masih maca kerna bae tetap urang nu anyar nu panganten atuh dimuliakeun itulah orang saleh tapi ketika lamun jalma do rahman
sholat berbagi ngaji tegak kakek enak numpang heula nu ngancam tanah cek tanah gerakan dia kesrek wae ditungguan anjing rabi dia cek tanah tibara tau jurik wae ditungguan cek tanah bangsat dia cek tanah dia ngabangun imah di luhureun aing sanajan 10 tingkat pan di luhureun aing cek tanah melak pare sia ditongong aing melak jauh ditongong aing cek tanah baik cek urang udah kayak kena tanah ngomong waduh cek tanah sampai dia nyen imah laju mesmeu dia di imah eta ditongong aing Masya Allah tapi dia teringat-ingat ya Gusti Allah ai parena ditongan kurang ketik kurang nanggung ai kanu nyen pare teringat-ingat wih nong pare depan kok ngerokok bangsa mare aing bangsat nyebut nanti depan lain syukur ke Allah mare anda dapat bangsat babi begitu ini bangsat babi dekat itu mantap ya orang ya ingat ke Allah ke orang ya ingat kapan cek Allah ada dunia kita annal arda yarithuha ibadiyas salihun wallahu a'lam bimuradi cek Allah aing nyen bumi saknya nyeuna tanah cek Allah diwariskeun ku aing disiapkeun ku aing dicadangkeun ku aing cek Allah cek hamba-hamba aing sok daek amal saleh nu tilok salat bisa nyatu hakikat numpang kana sok salat nu tilok ngaji ge nyatu beunghar bahkan leuwih loba duniana hakikat numpang kana sok ngaji nu tilok puasa ge dirisieun ku Gusti Allah hakikat numpang kana puasa annal arda yarithuha ibadiyas salihun lain cekan zaman udin cekan Quran benar nah melakukan Quran coba ya tidinya Masya Allah itu bisa kumaha jual makhluk Allah nya bau nya hangit nya congean nya lehoan saja sia atau bumbu saja aing wih leuwih kerennya mah aing teh teu salat sia baheula aing teh teu ngaji sia aing teh zina sia aing teh maling sia aing teh ngabohong sia aing diutus ku Allah tah kabaturan sia di dieu budu oh nu ngabena torojo be orang sudah akro lalakon panjang nanti di Surabaya lalakon 3 bulan Masya Allah matana hulu tidak senen neraka hulu botak tidak senen neraka kukuna tidak tima senen neraka cek eta main man anta sudah akro jawab ana khalqun min khalqillah sahsia aing teh makhluk tidak setengah makhluk Allah memang kan dia aing diutus kita nyiksa sia cek sudah akro belum gitu sabab sia lalawora kana sholat ulah aja baru nininggalkeun lalawora kana sholat woi lalawora kana sholat Masya Allah taya paku mata penting ilmu sholat ke kudu make Quran Fatihah wajib dibaca rukun termasukna dan dibaca madrasah ilmu nak orang kudu nyaho mata insya Allah ibu anak ibu di dia oh Masya Allah bakalnya paatan eta ya Allah Rabbana ya Karim ketika eta orang tua jaga kukulintingan yatufu alaihim wildanum mukhalladun toab anak tepat bari mawa cai dah hausna kuhara atau tidak laga kausar cek malaikat nak mana sia ceng nak mana neng eta gelas jeung saja jeung ibu bapak abdi dan hausan ai kitu pak ibu bapak siapa ahli neraka heh malaikat udah lo ngomong sia digetak eta pasawan malaikat aing bisa kieu teh gara-gara ibu bapak aing moal bisa kieu aing muntun diteukeun di gigig mah lu ngabiayaan ibu bapak aing cicing malaikat makhluk boleh lawan kena nih macam mana
para hal kieu kabur malaikat nanya encan dulu-dulurna aduh di dunia mah santri bibi neng gelis urang teh kuring mondok disengsirikeun teh cenah aya anak teh cenah si Dewi di mana si Dewi mah cenah kuliah teh di Jogja hari anak teteh si Odah di mana? Nan aya Odah. Ampura neng Odahnya. Anak ulama si Odah lah, dia tadi cenah di kasakolak dan dia papana cenah teh mampu lajun aku kula di kapodokeun mereka pikir. Lumayan mereka haji deukeut nu kadua kula Jawa jeung gaya Haji Ruh jeung Haji Usna. Hari mun pangajian kula sok nitipkeun we ka haji. Haji nitipna kula anak dina tapang urusankeun pangalmuankeun lamun teu boga biaya teu pang bayarakeun biaya. Teu kieu modal ai modal kieu mah. Aya 10 na becana. Anak kula mondok. Idi. Disasane kata idi. Aku anak kula mau kuliah di Jogja si Dewi mau. Aduh. Kuliah 8 tahun di Jogja akhirnya reuneuh heula naudzubillahi min tapi neng Odah mah tuh kata Al-Qur'an alhamdulillah barang balik kalimah teh ada anak teteh cenah si Dewi di mana anak ulah ngomong teteh cenah mau ilsin mulai kata-kata ilsin karupu cenah anak ini ilsin kata-kata kayak gitu di mana kau hari ini gawe ilsin masa itu ilsin hari anak dia cenah eta jadi si eta sina si Odah di mana alhamdulillah si Odah mah atuh kau di sekolah Al-Qur'an lagi boga saraki atau Ustaz Muhammad eta kamar teh ceramah teh di teh mulu dan atuh nyatu kula salah si Odah lanjut kau di menyerpa santren tuh guruna jadi doakeun alhamdulillah kau di aya kobong 8 tilu 3 nyen kobong nage atuh handap kotok tengah-tengah jelema luhur beurit anu barokah mah tuh pondok ieu jeung ya warisan Nawawi balik natina awi ngaji na utawi barokah Syekh Nawawi di abdi barokah diserang angkatan darat tumilah hajar angkatan darat reungit ngagumong bener man tapi eta ku kitu bagi reungit jeung tuluy kali tapi eta tibra teh molok aneh kahal udah ke subuh banget tapi hebat bi ya santri mas mau sholat subuh ya usolli fardhu subha nya subuhnya duha Masya Allah eta yatufu alaihim wildanun mukhalladun syafi'an li ashabi jalma nu geus kata Al-Qur'an maka pantas Ibnu Khaldun nyarios para hadirin wa'lam anna ta'limal wildani al-Qur'ana syi'arun min sya'airiddin saknya-nyana ngadidik anak-anak belajar baca Quran termasuk siar tina setengah siar agama Allah terus ibu jeung bapak nu ngamondokeun anak termasuk jalma anu keur ngibarkeun bendera Allah bini santri mamang santri nu keur malah santren tadi cek keserut nyalametkeun awak anak para ulama Masya Allah urang teh bi keur ngibarkeun bendera Allah itu keren karena kapal para Nabi Nuh mata kata di zaman Nabi Nuh eta kapalna nyangsang di Gunung Jud eta Baghdad Irak Gunung Jud eta Irak maka anu salamet umat Nabi Nuh nu ngilu kana kapal 80 jelema maka disebutna tak aya di Baghdad di Irak kampung Samanin aya teh kuari ketika nyandar para Nabi Nuh umat nu salamet 80 jelema mata disebut kampung Samanin. Pancasatuan cek Gusti Allah Nuh.
No, insya Allah. Hayang geranya dia di parang supaya selamat anjing. Masya Allah, naik kabeh. Begitu naik kabeh, waduh kucing, anjing, kuda, kebo, masya Allah. Lihat bal antum qaumun mujrimun. Eta ayat nama. Eta sireum jamun papanggih. Jeung pada baturna eta, eureun sakedeunnya. Sakedeunnya. Keurang eta. Sasalaman lain. Iya riwayatnya ya. Begitu eta hadirin sadaya dina parut Nabi Nuh. Cek Gusti Allah di malaikat Nuh. Ieu parahu wayahna. Kana sasatuan kabeh anu naik kana parahu anjeun wayahna sabab ieu banjir bandang kebel. Bakal kebel ku Gusti Allah dibanjirkeunana ieu parahu. Engke wayahna ulah anjian, ulah jima, ulah mesmel. Sababna engke bisa anakan. Lamun anakan berat ieu parahu anjeun. Terus ieu bisi dikalekep. Malaikat. Doa Gusti Allah ke Nabi Nuh. Waduh, pengumuman Nabi Nuh. Wahai rakyat-rakyat kaulah, baik manusia maupun sato, anjing berit cara. Iya, atau apa berita? Foto kucing wayahna, anjing itu ulah jima. Sabab naon? Engke bisi ieu reuneuh, terus anakan badak ieu mual-mual. Kebo, gajah, kuda. Numpang heula demo anjing. Numpang demo teu cocok eta kana undang-undang Nabi Nuh. Mantap mah guguk we setan. Cek anjing, teu cocok, teu satuju, teu kucing eta luar. Waduh. Jadi main nama hayang anjian main meureun. Hayang jima bae. Akhirna ambil keputusan. Nabi Nuh nabi ieu. Gas, Nabi Nuh aya kitu mah. Waing kabeh dikeureup. Bobogan dari ya kabeh. Digunting Nabi Nuh, ceprek. Boga bebek, boga kodok, boga ucing, boga ieu, boga segala sireum, boga segala. Diteunjeun ka tetep eta aya cupetna, cupet barang-barang gitu. Dikoncer ceprek langsung. Digarep kabeh. Mendarat di Gunung Jud. Aya gunung dua, cek gunung nu hiji pasti parahu Nuh nyangsang di aing sam aing pangluhurna. Cek nu kadua di aing mah tepati lu bukan aing mah ledua di aing kada meureun nyangsangna. Aya gunung Jud leutik mah cek gunung Jud lah ulah rumah sabae na ulah mah leutik sak leutrek hideung guru mah salina Gusti. Kunaon eta anu dua mah gunung takabur, ai gunung Jud mah tawadu. Nyampai parahu Nabi Nuh di gunung Jud. Tah ciri yen ilmu ditenden ku Allah di jalma nu tawadu. Moal ditenden ku Allah di jalma nu takabur mah al ilmu kalmai. Sabab ilmu koscai mata para santri mun hayang ilmu ngeunah, hayang manfaat tawadu man tawadu'a rafa'allahu wa man takabbara wada'allahu. Kajak ditendeunan ge di jelema takabur ilmu, urang berkah ilmu na atuh. Sinar ilmuna jeung kamanfaatanana nu atau apalah arti ilmu sabudak. Fa ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsi. Apalah arti ilmu? Mana ilmuna? Ilmu tinggal ilmu. Katalan alfiyah hebat patumuin gagah hikam. Hebat ihya nereng tafsir. Hadis katalan fa ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsi. Mana atuh ilmuna? Eta mah ngumbar nafsu bae. Nu makruh dipaju, nu haram dileg-leg. Mana ilmuna? Geus jalma nu pinter mah lain anu katalar patumuin, lain anu katalar ihya, lain anu hebat jual maknun, lain anu mantek, lain jalma nu pinter mah balik tah nu bisa nahan hawa nafsuna. Fa ayu ilmin li'alimin yarda an nafsi. Berarti kieu dari Nabi Nuh can beres. Mendarat tah. Waduh. Akhirna hadirin ayat pulang ke pacemut
kabeh sapo mana cenah ieu kontrol lain. Nah eta pas ini penuhan. Negara turun maksudna. Tah mata eta punten aik barang kebo leutik, barang kuda gede, panghareun dapat kuda. Aman kitu harese bener tindih-tindih tumpu. Eta nu bawa kebo kacau ku kuda. Pasakan blos we. Waduh, lompat eta kuda geuh gitu lah. Horeng bobogan kebo nu dicapa. Barang bonangan ka mana wae kieu. Barang kadeuna, wae dia kuda, aku mah sabok tina bawa capat teh aing dirinya. Mata kebo mah leutik katuker kadina. Waduh, kucing segala cokotnya itu masya Allah, pala hadiroh bebek ceri bebek heneng cek nabi na menangan bebek barang abdi Allah di mana ada terang pohon deui tina kanjeng nabi waroh barang abdi cek nabi na pada garap amat ngeureut tampar nabi na cepret ditempelkeun kana bebek srot mantap kontol bebek ngaringkel kabeh eta tampar nabi na lantaran ngeueuh gitu kepanggil aya nu ceulik sirup ngahing dalutik gimana nama sirna kilome kok semua barangna sirup ngahing cek nabi na kunaon drom barang abdi ka mana moal waduh pas ini eueuh diteangan eueuh teu kapanggih mata sireum mah eta mun papanggih da sok ieu lain sasalaman eta hori ngarewas geus kapanggih kontol dia eta kitu eta ya gitu eta nanti memang eta lain sasalaman lain eta asal papanggih begitu geus kapanggih tajam cenah tanya gua pan gitu bae langsung cuma cengir udah tetap si riwayat nanti ya pempok nah ya guysnya wayang nasar terakhir jam 11 lewat lagi saya guys aku makan sebenarnya ibu insya Allah bapak punten atau putra ibu dan putra bapak syukur ke Allah ya putra nusa puluhan putri urang geus talahkeun Quran bakalnya pakat ka urang ka ibu bapana ka dulur-dulurna alhamdulillah urang ye mata kadir hade atuh emang silaturahmi ka guru sadaya di dieu nu kaduana atuh emang ieu aya alo di dieu tah doakeun tah alo kula jeung nu bade kaluar enjing jeung nu santri masih di dieu sing dimanfaatkeun ku Allah ilmuna amin ya rabbal Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina min ahlil Qur'an alladzi ahluka wa khassatuk Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an alladzi ahluka wa khassatuk Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima liqulubina diya'a wa li asqamina dawa'a Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al hadzal majlisan mubarakan nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al
Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ana hujjata ya rabbal alamin. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.